Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha kabarna siswa-siswi sadayana mugia di mana wae hidup nonton ieu video salawasna dipaparin kesehatan ku Allah Subhanahu wa taala. Kamari urang parantos diajar materi anu judulna tata krama bahasa Sunda. Salah sawios contona nyaeta damel paguneman, teras dipraktekeun sareng rerencangan sabangkuna. Kanggo minggu ayeuna urang masih diajar materi tata krama bahasa Sunda. Urang ngadamel deui paguneman atanapi percakapan, nanging ayeuna mah anu janten batur ngobrol urang teh tanapi lawan bicara urang teh anu yuswana saluhureun ti urang. Tangtos kedah nggunakeun bahasa Sunda hormat. Di dieu aya sabaraha gambar, pilih gambar anu dipikaresep ku hideep. Teras cobi damelkeun pagunemanna dina buku tulisna sewang-sewangan. Gupayun urang praktekeun di kelas dina mata pelajaran bahasa Sunda. Nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.